Kangjeng Nabi Isa tiasa ngaluarkeun mujizat upami teh Nur Muhammad jadinya. Kangjeng Nabi Ibrahim garu mujizat upami teh Nur Muhammad. Ari mujizat teh hiji kaluar biasaan anu aya di para nabi. Saatos dinten nabi mujizat. Upami saata acan lain dinten nabi aya kaistimewaan eta disebutna irhas gitu. Upami kasalean ti para nabi ka para aulia Allah disebutna karomah. Upami kasalean para wali Allah jalmi-jalmi biasa disebutna maunah. Benten. Upami kadukun disebutna naon? Istidraj. Jadi hiji perkara anu luar biasa, anu khariqul lil adah, anu kaluar tina kabiasaan itu aya sadaya-sadayana. Upami di Kangjeng Nabi hiji luar biasaan di para nabi disebutna mukjizat, nu non anu ngabentenkeun jeung kebiasaan umum adat. Batos Kangjeng Nabi Musa tiasa mukakeun pandangan nikeun ka bercahaya kitu nya. Kangjeng Nabi tiasa ngawurkeun cai tina jari-jarina, tiasa Kangjeng Nabi Musa tiasa meulah lautan jeung nu sanesna eta mukjizat khariqul adat, nyulayaan kana kebiasaan. Ti para nabi disebutna mukjizat. Upami ti para wali, aulia Allah kasih Allah disebutna karomah. Gitu. Upami bikin urang salian ti para wali jami mukmin anu soleh maunah pertulungan ti Gusti Allah yaitu maunah disebutna teh ari ka jami-jami nu teu soleh pan osok kitu teh aya nu soleh oge dukun-dukun dipasan kahebatan aya jami sumping hayang naon diceun hayang bareubeteung sa itu nu ngalawan ka abdi wah gitu istidraj disebutna ka dukun mah jadi ka dukun-dukun aya kahebatan. Tah eta disebutna kahebatan khariqul lil adah. Ciri-ciri jami anu ngagaduhan kautamaan ti Gusti Allah. At-tabligh wa ma alaina illal balagul mubin. Kangjeng Rasul Nabi Isa alaihissalam dakwahna ka umatna teh nembong-nembong karomah. Ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benten sareng Nabi nu sanesna. Nabi Musa mukakeun laut, belah laut, temongeun ka rumahna. Teras aya orai ngaagungan, ditemongeun ka rumahna. Kangjeng Nabi mah langki pisan. Gitu. Nembong-nembongkeun ka rumah. Nalika Kangjeng Nabi perang bikin katatu, getihan Kangjeng Rasul. Padahal Kangjeng Rasul tiasa gaduh amalan kuat di kadek, gitu ya. Jika ayeuna panenu kuat di kadek kuat bisa ngapung. Mun jaman Kangjeng Rasul, nah Kangjeng Rasul tiasa ngapung. Mun tikersaan Kangjeng Rasul, hoy tiasa ngapung. Tapi tadi contoh Kangjeng Rasul. Ya, tiasa ngutus jin sok ngapungkeun ka ulah bisa Kangjeng Rasul. Tapi Kangjeng Rasul tadi pidamel eta tiasaeun Kangjeng Rasul tiasaeun. Nyontohan ka umatna nu disebutna karomah teh lain kitu mukjizat tu pangsaena teh. Umum jalmi-jalmi ka para aulia Allah nyebutna kahebatan karomah teh di mana hiji para wali gaduhan khariqul lil adah. Deka mana jarah ka mana ka mama anu naon kahebatana karomahna mama anu kieu. Jadi nu diting karomah teh khariqul lil adana. Mama anu baheula nu keur perang kitu kieu bisa dibelah nempel deui kitu. Bisa ngapung mama anu mah. Eta disebut karomahna. Ternyata anu kitu teh sanes kahebatan nu luar biasa. Kahebatan nu biasa-biasa da geuning dukun ge pisaeun. Kahebatan anu aya di urang nyaeta anu dianjurkeun ku agama mah nalika urang dipasihan al istiqomah fil ibadah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah urang dina ngalaksanakeun amal ibadah eta teh langkung sae langkung hebat tibatan 1000 karomat. Punten. Upami urang hoyong diajar di tukang hikmah nya jami-jami nu ngalap. Hoyong tiasa kuat di kadek. Ayeuna mah ijazah eta teh aya nu sasasih aya. Kumaha maharna we nu 500.000 teh 1 juta. Aya nu saminggu aya. Aya anu sakali ngucap sadinteun aya kitu nya. Rupi-rupi eta teh.